Iya nama tersantai ada halus sih namanya diomongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudah-mudahan sing nyambung ayo nama diajak. Gua yakin jampe makan atuh udah berang kene itu bulan puasa. Ya Allah kakarage abi teh ngadoa geus nyamper we. Ieu kela. Urang teh karunya ka di dinya teh. Yeuh dengekeun batur teh geus kareuheuleun, geus kasaleun, geus jengkelkeun termasuk urang. Mung teuing dibehal huntu ciga awewe. Astagfirullahaladzim. Ya. Nya ge garehwalnya huntu. Mung dibehal mah. Yeuh, erek mere beja ieu rek ngomong bener. Di dinya ceuli erek dibawa ku urang diubaran. Nya boga atuh kolor mah nya kudu ditembongkeun mah. Ku urang erek dibawa di dinya ka Cicendo. Naon maksudna teh hayang galeno? Deg, Eueuh galeno mah di dieu mah hese jarang. urang erek bawa di dinya ka Cicendo. Ameh cager eta ceuli. Nya pan dibejaan bieu teh teh galeno mah teu aya. Lain galeno lain, urang teh yeuh karunya ka di dinya nya. Batur teh geus Wah. kangen eta ceuli. Nah, jual nyari ka nu gelo ulah kitu atuh. Iya. Salah naon ka di dinya? Iya ceuli urang bawa ka Cicendo. Gusti nu Agung ya Allah. Nah, ya we ye tiap datang nyajakan paseaeun we. Nah, Kudu salah rada na. deket ieu mah. Ah, mau. Jeung sagala deketan. Kadieu mere beja we atuh. Naon atuh? Mere beja kadieu. Boga di imah meja mah keur naon kaheurin-heurin keur mah imah leutik rek mere meja sagala. Anjing ieu mah kudu mode dan deui. Yeuh. Urang erek mawa di dinya ka Cicendo. Di dinya teh teu ngadenge ceuli teh piomongkeun batur. Halus nyanyina. Cuman teu bisa nyanyi gitu apa gitu mah daftarkeun ka kasidahan atuh. Erek didaftarkeun. Urang teh deug erek mawa di dinya ka Cicendo, dog ka Cicendo. Astagfirullahaladzim ya. Pek nyanyi, pek nyarekan nu gelo. Sali Yeuh. ya mah. Yeuh, mere beja kadieu. Urang ek mawa di dinya ka Cicendo. Naon atuh da ka Cicendo mah urang teh da teu nyeri mata rek naon ka Cicendo. Rek naon ka Cicendo da urang teu nyeri mata. Geus aing lieur nyerah urusan jeung maneh mah.